Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Pia Oktaviani ti kelas 11 IPA 4. Di dieu abdi bade ngadugikeun biantara Sunda perkawis kahirupan new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes, Ibu pangajar anu dipikahormat ku simkuring sarta rerencangan sadaya anu dipikareus. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan mangpirang-pirang nikmat ka urang sadaya, utamina nikmat sehat sehingga urang sadaya tiasa kempel dina ieu acara. Teu hilap sholawat serta salam hayu urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna sarta ka urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ibu pangajar anu dipikahormat ku simkuring sarta rerencangan sadaya anu dipikareus. Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun tema tentang kahirupan new normal. Naon sih ari kahirupan new normal teh? Kahirupan new normal nyaeta kahirupan anyar di masa pandemi atanapi kahirupan anyar di tengah-tengah pandemi. Sakumaha kauningan, yen akhir-akhir ieu teh wabah COVID-19 tos nyebar di saluruh dunia, kasub Indonesia. Loba cara nu tos dilakukeun ku pamarentah supaya wabah ieu teh penyebar ka mana-mana. Usaha pamarentah bakalan sia-sia lamun urang teu ngalaksanakeun protokol kesehatan. Ari dina kahirupan new normal ieu, jalmi-jalmi teh tos mulai kalaluar, tos mulai ngalaksanakeun kegiatan di luar. Dina kahirupan new normal ieu, mall, pasar-pasar, tempat wisata tos mulai seueur anu dibaruka. Mung aya syaratna ari dina kahirupan new normal ieu mah. Sapertos wajib ngalaksanakeun protokol kesehatan. Nyaeta ngangge masker, ngajaga jarak 1 meter, wawasuh panangan, hinggilap ngangge antiseptik atanapi hand sanitizer. Masih kene aya jalmi anu teu ngalaksanakeun protokol kesehatan. Contona ka tempat rame teu ngajaga jarak, kaluar imah teu ngangge masker. Atuh korban COVID-19 teh beuki seueur jeung nambihan. Tah ngacegah nambihna korban COVID-19 sareng ngajaga diri urang tina virus, hayu urang laksanakeun protokol kesehatan ari dina kahirupan new normal ieu mah, supados urang sadaya tiasa megatkeun rante korban COVID-19. Sakitu wae abdi nyanggakeun diantara ieu pamungkas pisanggem bilih aya basa anu kirang enteut seureuna atanapi kecap anu kirang merenah larapna. Mugia kersa ngahapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.